Cuaca mendem juga kieu. Asa ngeunah mun ngopi euy. Nye nyen kon kopi geura nye. Eueuh kopi nage Kang. Pira aku geura nyi, ari nepi ka eueuh kopi mah. Oh kamari duit dibere. Menya meuli teu kabagian keur meuli kopi-kopi acan mah. Ye Kang, dijelaskeun ku Nyai. Duit mah weuteuh Kang. Yeuh. Soeh deui lah. Duit mah aya Kang, weuteuh can dibalanjakeun ku Nyai ge ye. Tumben nya weuteuh. Tina rieun. Tawa teu butuh balanja keur. Lain teu butuh balanja Kang. Percuma akang ka Nyai mere duit ngan saukur dititipkeun mah. Kan teu salah ieu ayeuna ge geus eueuh kopi, geus eueuh udud. Pira ge duit sakitu, mah kana naon. Kan biasana ge dibere sakieu nya saminggu sok mahi ongko. Nyai mah belas karunya ka akang. Sebenarnya mah duit sakitu teu mahi Kang, belaan ladang naon. Belaan nombokan Nyai. Sakitu ge akang sok maido wae ka Nyai. Majah cenah Nyai teu bisa ngabagi-bagi duit, majarna eta teu nganyeri ka Nyai. Nyai mah kurang kumaha Kang? Sakit. Mata nih mata nih gue pak. Mandi. Nye kopi geura nye. Sugan dibawa sorangan nitah. Yo ge geus erep 2 gelas. Buru geura nye. Nye dia geura nye. Naon deui? Nah dieu bae akang buka dongengkeun. Dongeng naon? Akang hampura ka Nyai. Kamari sok akang kedeung-kedeung, akang hayang nyandung. Sing horeng geuning ngadenge bae jati batur teh Nyi. Anu nyandung teh ripuh. Kadang-kadang kalah mundur sare di pos ronda, da tinu kolot disegag, tinu ngora disegag, kalah tungtungna mah sare di pos ronda. Akang sigana kapok Nyi lah hampuranya. Heeh, tapi tong sakali-kali deui Kang. Da ieu teh hate lain suluh. Heeh Nyi. Geuning kalau dibawa deui beuka dikeun kumaha deui? Geus diracunan ku Nyai Kang. Anu bieu kumaha Nyi? Tah geuning paeh Kang. Ya, kadang kala sadar kalah rek paeh Kang. Kang. Bijilkeun Kang. Bijilkeun. Rek ka mana di Kang? Akang rek usaha. Usaha ka mana di? Geuning mani gaya-gaya teuing. Tiba mani make jaket kulit. Neangan duit, ngan ari kaburitan akang balik sok tiris. Jadi make jaket. Kek Kang. Aya nu ganjil ya Kang. Nyai milu Kang. Cicing rebarina oge pamajikan mah di imah, sok ngolah kelas udon anu kasalaki. Lain masalah suudon-suudon Kang. Nu enggeus-enggeus oge akang alasan arek manggawe ari mah kalah papanggihan jeung awewe. Ah, eta mah baheula ieu ulah sekolah jadi undat-undatan bae cicing akang manggawe. Nyaan Kang. Nyaan. Cing. Yang geus satu Kang. Hati-hati nya. Heeh. Waduh. Mahal bener ya. Saya nuturkeun perasaan hungkul euy. Perasaan lah. Geus Nyi, akang ge apal, Nyai nuturkeun, bijil. Yang hayang milu Nyai Kang.
Geus cicing di imah, naon di mimilu manggawe. Nyong nyai mah geus teu percaya ka Akang. Astagfirullahaladzim, berasing percaya. Geus cicing jeung ulah ngaditu. Milu Kang. Ulah, jeung bae mulang ngaditu. Lah nyai yang milu Kang. Cek akang mulang, jeung mulang ngaditu. Jung Akang indit atuh sorangan. Kajian nyai teu milu ge. Tapi awas lamun nyalahkeun tukang coet. Itu atuh pamajikan milu ajakan. Dari jeung batur mah der nyalahkeun. Cara ngomongna si Nyai euy. Ngomong dah ngomong. Ajaran. Gandeng geura. Nyi. Naon Kang? Kang rek ngomong Nyi. Ngomong naon? Hampura akang. Lagi rumah tangga sok temen nganyerikeun ka Nyai. Kakara sadar Akang? Heeh. Akang can bisa ngebahagiakeun Nyai. Geus biasa Kang. Ngomong ulah bertele-tele kana intina wae. Iya Nyi. Akang rek ngungkapkeun isi hate. Teu perlu Kang. Nyai mah butuh sate isi dompet, lain isi hate. Da angger dahar mah kudu ku kejo-kejo keneh. Can aya deungeuna. Ya. Teu penting isi hate mah. Nu penting mah isi dompet.